Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha kabarna kelas 4 SD IT Alfitroh? Alhamdulillah, sae Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pendak deui di pangajaran bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu, Ibu bade ngajelaskeun materi cinta lemah cai. Dina bahasa Indonesia, lemah cai teh nyaeta tanah air. Jadi cinta lemah cai teh nyaeta cinta tanah air. Negeri Indonesia mibanda daratan jeung lautan. Artinya, negara Indonesia mempunyai daratan dan lautan. Lemah diartikan daratan, cai diartikan lautan. Cinta lemah cai mangrupakeun salah sahiji cara pikeun mulang tarima ka Gusti Nu Maha Suci. Artinya, cinta tanah air merupakan salah satu cara untuk berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikep nu nuduhkeun miara lemah cai, kahiji ngajaga lingkungan, 2 diajar soson-soson, 3 bangga jadi warga Indonesia. Artinya, sikap yang menunjukkan memelihara tanah air yang pertama menjaga lingkungan, kedua belajar sungguh-sungguh, ketiga bangga menjadi warga Indonesia. Sabalikna, sikap nu nuduhkeun ngaruksak lemah cai diantarana ngarusak lingkungan, saling hina antar warga, ngarusak akhlak. Sebaliknya, sikap yang menunjukkan merusak tanah air diantaranya merusak lingkungan, saling menghina antar warga, dan merusak akhlak. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.